Nah, kamu, mari yang sararat deh. Atuh Abah, putra sulung ambu teh di mana? Can aya kabar keneh. Atau sambu, tong di pikiran wae. Neng, bulan apa? Neng, cik tinggal di Siambu, kersa di Yung, samperkeun ka ditu. Bulan embu. Atuh aya di mana akang maneh teh? Akang maneh siwala di mana? Cik atuh teh seekot di mana? Yung, kaya si goblok apa teh? Oh, atuh, ayo.
Punten. Oh, kemarananya. Ya kata kak, mana ya? Iya. Curi tes ya. Kayak ngopi. Sok dari pula yang kopi mah. Teng. Siap kalau dia, teng. Siap gue akar yuk malah. Ma kabar maneh? Lah, Alhamdulillah sehat, guring mah kak. Reng, ma. Nuhun alhamdulillah goblok. Duhnya. Ya masuk maju kak. Ancek teh bawa sate teh dieu pisan. Geuleuh aing kasih eta teh lah. Ngariweuhkeun. Salah naon orang itu? Tuh, da sia mah akak taruh masak. Kasalah sakitu ngabugruk ya ka kolot. Ye, lamun hate kolot kaganggu. Indung jeung bapak kagores hatena, doraka sia teh kak. Ku nurus tunjung sia, jangan seenaknya saja dong. Tibang gara-gara hayang kawin, kaedanan ku hiji awewe. Pas sampai apruk-aprukan pun tadi keluar di imah tanpa berbeda ka keluarga. Ngarakeun, ku ini tidur yo. Kalah cengangak cengunguk. Kesel anjingnya teh yo. Coba. Kayak heula. Aing sih garing anu rek ieu na. Geus pandung geus panggeus. Ayeuna balik ka alam trok. Ya kaya meureunna si gareng. Ayeuna mah ngopi da perjalanan teh jauh ka dieu teh. Reng, yuk di reng. Ngari kitu enam dah. Kopina sadiakeun we kopina ninyo. Ya kudu gara kopi kak lah. Rahasia sedikit dari kita. Ya kopi. Sok tah gara hari mau kopi na. Nuhun kaya. Kaya. Kopina yo. Kumaha asli kak. Kopi kasih dia mana maka keninganan. Oh, aku daeng ninyo kopi teh make gula. Mantap tong sok baradegong ka dewek teh. Tah, kanyatana kos kieu Pak. Yang geus tuh ayeuna mah kak. Da ayeuna mah alam prok geus, ayeuna mah kuring da rek ngeureuyeuh. Ayo reng, orang ngeureuyeuh ayeuna. Ayo tuh kak. Ya, gitu atuh mun kitu mah titip salam ka abah sang kamu itu nya. Ya. Dari mana? Oh,